Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anuka salapana. Kumaha salajengna parsamakna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dong dong das. Para wargi sadayana, kajadian anu teu disangka-sangka geus ngakibatkeun sabagian ingetan leungit sawareh kaasup ruksakna tatanan kahirupan anu ujug-ujug kararacunan. Datangna ngaruksak kana jalan getih jeung jaringan otak. Pabaur teu siwah jiga candu anu hese di ubaranana. Satuntasna banjir bandang leler anu aya ngan ukur nyesakeun karuksakan anu kacedah hebatna. Sakur nu kaliwatan banjir bandang mah hiji oge taya nu kababad kabeh kabawa reuntas. Harita Damar Anting nu aya dina puncer tangkal kai anu panggedena. Sanggeus mastikeun cai saat mah manehna gancang ngalayang turun. Terus napakeun sukuna tepat di hareupeun Datuk Matahejo anu sacara ajaib teu kabawa palit. Meunang sawatara waktu mah Damar Anting nitenan patung Datuk Matahejo timiti beungeut nepi ka dampal suku. Malah pikeun ngayakinkeunna sakujur awak si Datuk dicabakan, kulitna diteken-teken, diciwit satarikna, terus dijebian. Tapi tetep Ki Datuk Matahejo teu ngayakeun reaksina naon. Damar Anting jadi ngagerendeng. Aing yakin ieu lain patung asli. Sabab katempo tina kulit jeung bajuna percis manusia.
Tapi kumaha cara nulunganana ya aing jadi bingung. Pasti ieu pagawean si pangeran laknat anu tadi. Tapi kasaktiana luar biasa. Mun sasatna teu kabawa banjir bandang mah tangtuna aing bisa kateteran. Satuluyna Damar Anting satengah ngagorowo bari nepakan pipi Ki Datuk Matahejo. Tenangnya wing buka cara sejen ya sesuganan hasil ya kitu cek Damar Anting bari ngaluarkeun kujang gagang emas na tina balik bajuna. Nu saterusna kujang emas diantalkeun kana dadana si Datuk Matahejo, diantalkeun make leungeun kenca, sedangkeun dampalengan katuhuna ditempelkeun kana dada si Datuk Matahejo. Biwir Damar Anting kunyam-kunyem bari nyalurkeun ajian inti seuneu anu disalurkeun kana leungeun katuhuna. Tekung silila wush tina embun-embunan Ki Datuk Matahejo kaluar haseup hideung manikandal. Kajaba teh eta haseup teh ngaluarkeun bau hangit. Beuki lila haseup hideung kaluarna beuki loba sairing mata Ki Datuk anu geus mimiti gular-gilar. Selang sabaraha detik ka hareup blar sora nu cukup tarik ngakibatkeun buuk bodas Ki Datuk jadi nangtung bareng jeung sakujur awak anu bisa usik deui. Set. Datuk Matahejo langsung ngatur jalan napasna, sangkan aliran getih nu tadi sempet kahambat bisa sagancangna ngocor lancar deui. Satuluyna Ki Datuk Matahejo ngarasakeun sakabeh uratna karasa haneut nu nandakeun yen dirina kiwari geus pulih deui saperti sabihara-sabihari. Sorot mata Ki Datuk Matahejo neuteub seukeut ka Damar Anting anu keur sidakep nyekal kujang. Bari semudongko Ki Datuk nganuhunkeun, hatur rewu-rewu nuhun. Kuayana kasayan diedep aki bisa salamet tina maut. Nuhun pisan Jujang, nuhun. Sami-sami Ki, kuring ngilu bunga dumeh aki bisa salamet deui. Dupi aki kawit di mana sareng saja dengan teki. Ngaran aki mah si Datuk Matahejo. Ari asal mah ti nagri Jin Sabah. Ngahaja datang ka ieu leuweung Sanjang teh dumeh aya urusan jeung Pangeran Arya Dilaga atawa nu katela di alam manusia mah Pangeran Sancang. Baru aki teh ti negeri Sabahnya ceuk Damar Anting bari terus ingetanana ngalayang deui kanu jadi indungna nyaeta Nyimas Banuwati. Sakedapan mah dina jero dadana ngabuncah ku rasa kasono. Dumeh geus cukup lila dirina teu patepung jeung nu jadi indung. Nya kitu deui jeung akina nyaeta Kiai Nur Alip. Tapi sok sanajan kitu Damar Anting gancang nyumputkeun semu pikeun nutupan jati dirina anu sabenerna. Harita Damar Anting teruskeun deui pananyana. Ari Pangeran Sancang teh saha nu salaresna Ki? Da kuring mah karek terang ayeuna. Ongkoh deui salila hirup di karajaan Galuh oge asa can kungsi aya deui raja atawa pangeran salian ti kersana Prabu Tarusbawa mah Ki? Tanya Damar Anting semua heran. Bener pisan Jang, da Pangeran Arya Dilaga mah aslina lain ti alam manusia, tapi sarua jeung aki ti alam jin saperti aki. Ngan manehna aya pakuat pakait patula patali jeung karuhun anu aya di Gunung Padang
nyaeta jeung kersana Resi Arya Himar. Dumasarkan hal eta, Pangeran Sancang boga cita-cita rek ngadegeun wangunan pikeun dijadikeun karajaan sangkan manehna bisa kumawasa di ieu dunya. Oh, jadi kitunya. Terus kumaha carana atuh Ki sangkan manehna bisa ngalaksanakeun paniatanana? Nyari carana mah manehna kudu mibanda heula kitab mustika Gunung Padang. Anu eusina eta kitab deh ngeunaan tata cara nyieun wangunan kaasup kasaktian tilu sabda dewa anu langka. Terus kumaha carana sangkan manehna mibanda eta kitab Ki? Pogo pangna ayeuna Aki aya di dieu oge dina rangka mikeun eta kitab. Kusabab manehna ngajangjikeun ka Aki rek mikeun kitab Sulaiman. Tapi nya kitu sanggeus serah terima eta kitab, Aki malah katipu alatan kitab Sulaiman anu dibikeunna tetela palsu. Malah Aki mapan nepi ka jadi patungna lantaran pangaruh haseup racun anu asup nyaliara kana sakujur badan Aki. Beuh, cilaka atuh ari jiga kitu mah Ki. Sabab kuring yakin di kerajaan Galuh sakedeung deui oge bakal aya huru-hara. Cek Damar Anting jadi hariwang. Tenang jang tenang, ulah pati teuing salempang. Kusabab kitab nuku Aki dibikeun oge eusina geus teu lengkep ngan ukur tata cara ngawanguna wungkul. Sedengkeun ari elmu tilu sabda dewa nama ku Aki geus dipupus dipindahkeun kana kitab anu lian. Oh, atuh ari kitu mah sarua katipu eta Pangeran Sancang teh Ki. Sarwana tukang deoh jeung tukang tipu jadi silih tipu Ki. Walon Damar Anting bari ditungtungan ku ngahehe. Nyajang, tapi masih aya kene untungna. Sabab sabagian eusi kitabna ku Aki geus dipupus. Coba mun teu akibatna bakal leuwih barabe jang. Ngadenge kitu Damar Anting unggut-unggutan bari ngusapan gadona anu eueuh janggotan. Telila si datuk mata hejo cumarita deui. Ieu Aki terek balik dewe ka nagri Sabah. Tapi samemena Aki rek meredi tulung sisuganan hidup dae. Mangga Ki, naon anu kudu kuring dilakukeun? Kuring siap asal ulah dititah nipu we jeung nyolong Ki. Tenang jang tenang, da Aki oge ngarti hidup pasti jalma bener. Tapi sameme ngalaksanakeunna hidup ku Aki rek diwarisi jurus jeung ajian tilu sabda dewa. Sabab mun teu kitu Aki hariwang dinangkenyang hareupan Pangeran Sancang sujang bisi kateteran. Tapi hampura lain istilahna Aki nyapelekeun kana kamampuan hidup jang. Naon kitu Ki anu kudu kuring dilakukeun Ki? Damar Anting nanya deui dumeh panasaran. Rebut deui kitab mustika Gunung Padang di Pangeran Sancang. Sabab najan eusina teu utuh, tapi balukar anu ditimbulkeunana bakal kacida gedena eta teh. Aki menta sangkan si Pangeran Sancang teu tulus nangtungkeun wangunan karajaan di Gunung Padang. Mangga Ki, insyaallah kuring siap narima pancen ti Aki. Nuhun jang nuhun, Aki kacida sugemana dumeh aya nu daek nulungan kana kasusah Aki. Tapi nya kitu jiga nu geus disebutkeun ti heula, hidup ku Aki rek diwarisi heula tilu kasaktian sabda dewa. Pikeun ngalarapkeun wayahna salila sabulan mah hidup kudu cicing heula di ieu leuweung Sancang. Kumaha kira-kirana hidup sanggup? Mangga Ki, kuring sanggup
jeung siap nampi kana ilmu anu baris ditarapkeun ku aki ka diri abdi. Temal Damar Anting ngayakinkeun kitu harita akhir paguneman antara Datuk Si Matahejo jeung Damar Anting. Para wargi sadayana nalika peuting mimiti datang kayaan di sabudeureun leuweung sancang teu poek teuing sabab herangna cahaya bulan sanggupeun nembus rekepna tangtungan tatangkalan anu rajeg jararangkung. Di hiji pasir anu cukup luhur wetaneun sesawangunan Pangeran Sancang anu rubuh luluh akibat banjir bandang tadi beurang. Dina luhureun batu anu nemprak katempo diuk sila pareup-pareup antara Damar Anting jeung Datuk Si Matahejo. Lalaunan sang Datuk ngaluarkeun hiji kitab daun lontar tina balik pakaian bodasna. Kalayan bari pinuh ku kahidmatan Datuk Matahejo mimiti ngaguar eusi eta kitab. Sedangkeun Damar Anting khusuna keur ngabandungan. Sok dangukeun jang ajian tilu sabda dewa ieu. Ieu teh asalna tina ilmu karuhun anu nyebutkeun yen sagala kakuatan langit, bumi jeung roh bisa diijikeun dina tilu sabda anu janten pancer kakuatan. Di antara nu kahiji ajian sabda jagat pikeun ngagerakeun kakuatan bumi, ngajadikeun taneuh, batu jeung angin jadi panyalindungan pikeun anu nganggitna. Nu kadua ajian sabda langit gunana pikeun ngagerakeun cahaya surya, bentang jeung sinar bulan pikeun jadi panuntun. Nu katiluna ajian sabda roh pikeun ngagerakeun sukma jati, sangkan jiwa manunggal jeung kekuatan gaib. Lamun digabung tilu sabda ieu bakal ngajadikeun raga kawas wajah, napas kawas angin jeung pikiran kawas seuneu anu teu pareum-pareum sujang. Kitu ceuk Ki Datuk Matahejo dibarung ku ngempurna sorot matana anu hejo. Nu satuluyna sanggeus narik napas seula sang Datuk nyambung deui guaranana. Tina eta tilu ajian hidup kudu bisa ngagabungkeun jeung jurus tilu sabda dewa, di mana jurus ieu diwangun ku tilu tingkatan gerak anu unggalna make sabda minangka panyurup kakuatan. Nyaeta nu kahiji gempungan jagat, carana dorongkeun dua dampaleungeun ka handap kalayan make tanaga jero anu geus nyampak dina waruga. Bari ulah poho ngawatek ajian sabda bumi, dina panglarapkeuna ulah dipake lalawora kajaba hidup bener-bener kadesek kusabab balukarna pikeun musuh sakujur awakna bakal berat kalawan bumi alam bakal ngageleger oyag kawas dioyagkeun linduk nu kacida dahsyatna. Jurus nu kadua nyaeta cahaya langit, tina ngalarapkeuna gerakan dua dampaleungeun diarahkeun ka luhur, bari salurkeun tanaga jero sagemblengna kana dua leungeun. Tong poho watak ajian sabda langit, sing inget
ieu jurus kudu dipake dina kayaan keur genting. Kusabab sing sawae anu kakeunaan ku ieu jurus awakna bakal hancur sadajan musuh aya kana 100na lantaran cahaya nu ditimbulkeunana. Nu katiluna jurus Sukma Mandraguna dina ngalarapkeunna buka dua leungeun ka hareup, napas dibusadkeun kana dada bareng jeung tanaga jero bari ngucap ajian sabdaro. Hidup kudu nyaho, ieu jurus bakal ngadatangkeun serangan gaib pikeun ngancurkeun lawan, bisa ngamusnahkeun roh jahat atawa ngaleungitkeun ajian musuh. Puncak kasakten lamun tilu jurus ieu digabungkeun ngajadi hiji, bakal nimbulkeun hiji puseuran cahaya bodas emas ngurilingan awak pamakena. Tina kayan ieu sagala rupa pantrangan gaib atawa panarajang lawan moal aya nu sanggup bisa nembus, sabab ieu minangka tameng dewa anu ngan bisa dipake ku jalma nu hatena bersih jeung teu ngagunakeun elmuna pikeun kabinasaan. Kitu ngandikana Ki Datuk Matahejo cukup panjang lebar. Sementara Damar Anting anu narimana pikeun dirina kacida beratna. Sok sanajan eta elmu tilu sabda dewa bisa ngajadikeun dirina jadi manusia sakti mandraguna. Berat lain istilahna dirina teu mampuh dina nyerep elmuna, tapi berat bisi teu mampuh ngadalikeun diri mun dina kayaan keur timbul amarah. Dumasar kana hal eta dirina janji ka dirina sorangan moal rek ngagunakeun eta elmu selagi kamampuanna nu sejena sanggup ngungkulan keneh mah. Atur nuhun Ki, kalayan laksa ketika bingahan wiresim kuring tos dipaparin elmu nu sakitu ahengna. Mudah-mudahan seueur manfaatna pikeun sim kuring katut balarea, khususna kanggo Aki nu tos ridho sareng ikhlas rehna tos ngawariskeun eta elmu ka diri abdi. Pamugi kasayan Aki kenging pahala nu kalintang ageungna Ki, cek Damar Anting dari anak keur dina nyaritana. Aki kacida bagja najang dumeh geus bisa mikeun ieu elmu ka manusia anu tepat. Aki yakin hidup bakal mampu. Dumasarkan hal eta sok timimiti peuting ieu geura latih diri salila sabulan, kusabab waktuna teu pati loba lantaran bisi Pangeran Sancang kaburu manten nangtungkeun wangunanana di Gunung Padang. Mangga Ki, abdi siap kangge ngalaksanakeunana, ceuk Damar Anting harita. Purnama poe nu kahiji nandaan dimimitiana Damar Anting ngolah elmu kanuragan warisan si Datuk Matahejo anu datang ti nagri Jin Sabah. Dihandapeun caangna bulan di antara sepina waktu nu ngalingkung di saantero wingitna leuweung sancang. Sacara sabar jeung talaten teu burung Damar Anting bisa saeutik demi saeutik ngawasa kana naon anu diajarkeun ku Sang Datuk. Timimiti ngolah deui tanaga jero nu disampurnakeun katut ngolah amarah. Damar Anting diajarkeun deui ngeunaan carana ngolah elmu kabatinan. Poe nu kadua teu jauh beda jeung poe nu kahiji.
Kakuatan tanagana leuwih disampurnakeun ka asup panca indra jeung ngatur jalan napasna. Hiji-hiji diperagakeun dihareupeun ki Datuk. Nu saterusna poe nu katilu nyaeta latihan ngabaurkeun diri ka jero samesta. Kaasup masrahkeun sagala kakuatan ka Gusti anu morbehing alam. Poe nu kaopat jeung saterusna kalayan dibarung ku katekunan tekad nu kuat jeung kayakinan. Akhirna dina waktu 30 poe Damar Anting bener-bener tutug sampurna jucung bisa ngawasa kana kitab ilmu 3 sabda dewa. Cunduk kana waktuna nincak kana mangsana dina peuting anu panungtungan. Datuk si Matahejo ngandika kadaling lisan ka Damar Anting anu mendekos sila hareupeunana. Anting, peuting ieu aki ngarasa bagja. Dume hidup geus lulus kalayan geus bisa ngawasa kana ilmu 3 sabda dewa. Aki kacida regreg na kasep. Ku ayana hal ieu aki mah moal lila-lila deui. Aya di alam manusia aki arek balik ka negeri Sabah. Poma sing inget papatah ti aki. Eta ilmu ulah dipake sagawaya. Kusabab balukarna bisa nimbulkeun karuksakan anu pohara kacida. Kajabati eta ilmu 3 sabda dewa kacida langkana. Da anu bogana oge ngan ukur hidup di alam manusia mah. Mangga amanat ti aki ku abdi pasti dijaga supados engkena aya manfaatna kanggo balarea. Hatur nuhun kana kaparcentenan ti aki. Rehna abdi tos dipaparin ilmu nu sakilangkana. Nyajang sami-sami. Sok atunya ayeuna mah urang pada lumampah naratas jalan sewang-sewangan. Mudah-mudahan urang sarerea aya dina panang tayungan mantenna. Akhirna sanggeus mutusna obrolan. Damar Anting jeung Ki Datuk Matahejo paturai di puncak pasir leuweung sancang. Duanana diteureuy ka lemengna peuting kalian disaksian ku pating kolenyaina King Kilaban. Eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.